Wilujeng sonten Bapak Cevi, Abdi Laura Gracilia Pasaribu, ti 10 MIPA 7. Hoyong nyaritakeun ngeunaan karios Kabayan Ngalanaka. Wilujeng nyaksikeun. Dina hiji mangsa, si Kabayan keur leleson, baring jeung ngalamu di payuneun rorompokna. Saliwat oge mikiran roay, tutut, sareng lauk anu diala kamari. Kabayan pangalakeun nangka pilihan. Aku kolot buahna, parenta mitoha ka si Kabayan. Saentosna dugi ka kebon, si Kabayan ninggalian tangkal nangka anu buahna. Anjeunna milari mana nangka anu tos kolot, teu pati lami. Kabayan ninggali hiji nangka anu kolot tur ageung, teras wae diala. Kusabab nangka teh ageung, Kabayan teh kliateun angkatna. Ieu mah hese nyandakna, moal kaduga abdi mah, ucap Kabayan. Nyarios dia hate. Kumaha cara nyandaknya itu teh? Saurna deui. Kusabab kebon teu pati jauh sareng walunga. Eta nangka dipalitkeun. Jeung balik ti payun, kapanan geus gede. Parentasi. Kabayan ka nangka, barang dugi ka bumi. Si Kabayan ditaros ku mitohana. Kenging teu nangkana, nyak kenging atuh, nya geung tur tos kolot, ucap saur Kabayan. Mana nangkana, anjeun datang lego, ucap tumaros mitoha. Har, naha teu acan dugi kitu, pada geus balik ti payun tadi, ucap tambalna. Ari anjeun tong sok bobodoran, teu aya caritana nangka bisa balik sorangan, mitahana rada bendu. Amanat anu urang tiasa ti dongeng si Kabayan ngalanangka nyaeta kedah singer, kedah ngabogaan ide anu orisinil atawa istimewa dina ngalakukeun hiji hal. Sanaos salerasna conto anu ditembrakeun ku si Kabayan nyaeta conto anu ekstrim pisan sarta henteu mikeun solusi.